benar petasan di Bareli ngabring lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing 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 sararyeuy sararedan jelema di Monas geuning asepnya ho pada aing neuleunak TV nanaonan aing ka ditu teu boga ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi lebor lebih edan deui wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kalaki timpling tak dung tak dung tak dung tak dung leheung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamawi mismis muharaman nini we barudakna di mana jalan leceur sok tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hate di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi musik ager-ageran waktu magrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Monas cing 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 adan-adan edan-edan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marzeta mancung aing pese sadar aing sadar gaji Muhammad Zeta tinggi aing benek puas paingan sakara dieu nek ngeuleuh aing meureun subhanallah sok molotot ini polototan ini izin polototan ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan ngaji teh jagaan teh langsung mau ke Sumedang selamat di perjalanan mudah-mudahan balik ngeborong tahu doakan sing panjang yuswana sing disehatkan zahir batinna amin ya Allah ya Rabban wis atuh buka dia ka aing ampun aing ngomong sorangan tadi deuleu ini Marius dia ngomong di dia bobo itu nilai apa isi itu ya kali ya look at me aing menang ngapalkeun dieu pengatur waktu penata acara nukusimkur yang dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman berikut
para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusami nafahat di haflah mubarakah nu kalintang ku simkuring dipihormat, mudah-mudahan marontana masih diperanjangkeun yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah sing dikabul, sing dijabah. Makanya lamun ceramah dihadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing paranjang umurna, sing istiqomah di pesantrenna. Keun anjeun ayeuna peurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren, lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian. Tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohanana, mulai sadar tina kabodohan ibadahna. Mulai malalikir jalma bodoh. Hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai-kiai sepuh geus daraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalani ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik bae siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan heula. Gayana ngus ararapal we sararea. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sok hudang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syair nuka hiji khusus kanggo para santri, ulah waka hayang gaduh istri. Lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda, lamun hirup
iya, jauhilah pengaruh narkoba, rerejengan jeung alim ulama, rerejengan jeung alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi, daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya syair kahiji kadua nyieun nepi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Maka orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salatu wa salam muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam, Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun bieu teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan. Gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur dirame-rame. Desember ke Januari nini tiberang keneh meuni marili tarompet yang temelak nanti corona dah. Bener eta serius tian baru Masehi bener teh. Kadang-kadang datang aku ring di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meuni rombongan ece ka mana? Monas ji, Monas. Aya naon di Monas? Ih tahun baru ji. Mending ngabring. Panggung ge gede miliaran hargana ge diayakeun. Encan ditambah ku Ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing matara miluan da sok bengek atuh haseupna pesertana teh nini cing atuh ai rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalip teh gitu tah memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah, obor, awi batur dituaran, tangkal gedang dituar, dijian obor. Milu pawe, taruh muharap, ini, aki-aki balik pawe sehingga loler. Bala rengek, mabok hasib obor. Ya Allah ya Rabbana, cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we. Mun teu kabeli tihang listrik gotongan. Pusing Meni mau modal yang Islam mah tahun baru batur tarompet beli opat saya dibeli benar petasan dibareli ngabring lu ka Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing 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 sararieuy sararedan jelema di Monas ini asepnya ho kana aing neuleuna TV naon aing ka ditu teu boga ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi ngebor leuwih edan deui wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa
nyara kaki timpling tak dung tak 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 leheung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamawi mismis muharaman nini we barudakna di mana jalan lalu cereng saat tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hati di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu na maghrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Allahu Akbar Monas cing 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 adan-adan edan-edan beres adan maghrib di Istiqlal di Nurul Taqwa Nurul Huda nu di lingkungan Monas Ancol anu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid belah itu la ilaha illallah la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol baru geus teu dihargaan eta jelema ibadah bener teu menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepuguh dedengan tengah penting tuhnya bibir aing maloba ya Allah ya Rabbana menjelang tengah penting ngitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 edan tengah peuting kakinya di atas sing jerungko jelema araredan nu mabok nu maksiat nu judi araraya kadorakan kumpul di dinya benar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor nah orang Bogor dituding coba lamun orang Bogor kabeh ngalaromong sorry aing teu ngirim cai musibah teureun-eureun di Indonesia daratan bencana di mana-mana gunung sing meledak tsunami terjadi gempa di mana-mana bener ulah nyalakeun sasaha introspeksi diri bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna bencana datang teu ujug-ujug aya nu ngondang nya nu nyieun nama Allah nu ngabeledageun gunung Allah nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranna sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isa pusat gempa di Banten ngagoyangna sarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang Segaranten karek nepi ka imah panitia jam 7 dasongan dahar di Jampang mah kitu aing mancan inget atuh udah jadi kabahas ku aing ya jauh aing ya gitu main tadi ke Padang heula kan jauh da tiket mahal Sumatera Padang gak cicing sih palang ya Allah ya Rabbana karena kita asongkeun sangu jeung piring rieg boboko joget tanu baroga imah laluncatan kalaluar aya non Kang Haji lini aduh kamari kompak sarere aya gempa nih kuring milu luncat dasieun imah namru panitia pajalan kabeh gua jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah cek kuring eling aya non jang lini Kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing beres gempa deradat Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh ka masjid
salat isya eta nu ditato eueuh salat. Berarti aya kesimpulan non kesimpulanana loba jelema ayeuna karaksieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna. Bener? Karaksieun ku gempana tapi teu sieun kanu nyieun gempa. Saha? Allah. Eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta. Cek malaikat supaya eling terus ya gempakeun we terus lah. Geuning dibere goyang mah eta gempa. Loh, preman oge. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah, leres teh? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur. Insinyur di gunung. Meletus, ayo meletus. Paeh insinyurna derewek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami Allah. Can kadege beja sugan profesor di tengah laut ngomong cai laut aya tsunami. Paeh profesor leg-leg teri. Nu nyieun Gusti ngan eta kajadian da aya nu ngondang teu ujug-ujug. Contoh logika budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak kusaha ku si Aa nalancek mana make nyabok naon sababna ape si Aa ku ujang gerag-gerag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngeujeun dosa teu syukur kufur maksiat baik Allah. Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban. Tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban. Bener teu? Can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor pagi coba lamun jeung kolorna marosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia ya urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santriat cicing leutik kenes ya. Ya Allah ya Rabbana geuning datang mategoran kabeh kabage makana dielingan ku kiai teh nurut ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai na saruana cek kiai alus mending masing-masing ameh aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan bener teu ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok melamun can anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta ayo kira ku mayit ku dilelep kakulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh geus di steam lap pake kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang beungeut mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit kitu geus butuh ku kiai butuh batak doakeun di para ulama para kiai para asatid sini paranjangkeun Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya keneh benteng keneh ya lamun eueuh santri hesok embrak heula santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus
Komo ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih kena luas lautan. Lamun ditamplokeun cai laut, leungit kabeh Indonesia, leungit hancur. Tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah. Aya nu ngabentengan keneh di Indonesia. Saha? Iya di antarana santri. Lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia? Tuh benteng urang tuh, para ulama, para santri. Masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha santri. Masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya i'tikaf. Mencetan ramo na maca tasbih, nu nyepeng tasbih, maca hamdalah, maca zikir. Tuh masih kena jelema anu nyekal Quran, netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran. Lamun geus teu aya nu kararitu duh kaya Indonesia. Kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah. Logikana bae, pasirna kan unggal poe di sedotan di angkatan. Batuna digalian terus-terusan. Encan lumpur geus bararijil. Kula pindo geus beak ka lumpur. Sedangkan eta teh penguat daratan, penguat bumi, tanah. Jeroanana ieu beuteungna tanah geus bararijil ka luhur, berarti kosong dihandap. Lamun digebrakeun ku Allah, lep leungit Jawa. Tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh. Eta nini siga nu ngarti aya di bawah ngaji teh. Heeh, balik we ti dieu kedul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang nase pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Aing ge boga. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Ai film teh jauh teh beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring keur leutik sok lalajo. Roma Irama Satria bergitar. Naik kuda oma, mau gitar. Oma. Ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh. Mun geus biji film lagi surak nu nongton teh pan. Jeng. Eta musik oma eta. Oma rek bijil gitu. Jeng. Jeng. Bijil kuda. Terutak. Oma naik kuda. Sarana eta. Aing. Astagfirullahaladzim. Ah bener dendam orang dia. Menit di dinding kelir udah. Penting aja di Majalengka. Kuring nyontokin suara eta, kuring nanya suara naon eta, suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda, mending ngeunah ngajawab teh ayo di dieu suara naon eta kuda. Kakak rakaya jamaah wani nyebut kuda kah cirian Cibaduyut ku aing aras atuh teu ngeunah aing disebut kuda mah. Oh malum patak kuda ditembak kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Bogahna oma teta kelumpat aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh Mumun, maaf aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma.
Maji, banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji. Kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta. Lamun oma nyanyi tungtungna muriang. Maka begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara maca Quran, berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit, lang jadi gadinya eta lagi. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang Emok eta nu ngondang musibahnya hiji loba jelema geus poho ka Gusti diadana noyot bae joblok gue harupun TV terus pamajikan kasih toel kan adan maghrib karena kayak adan tenang be atuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya teh kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit tak bae pusing ya Allah dar komat kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling getiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya eta kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu alasan umurna rek nepi ka poe hareup kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang bener loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor obat asar obat maghrib 3 isya obat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta nu ngondang musibah. Tong diemperakan bisi bapak sia nu kitu cicing. Balik ka imah dicekek ku bapak mana. Cicing ulah emprak polototanna mun aya bapak mana di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Tiadana noyot komo subuh. Kadang-kadang ieu bantak ieu, maka aya pesantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni pandeuna. Keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ka masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan barelik deui sarare deui si goblok ini ke masjid teh penasaran yang neuleuh nu adan ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pesantren maaf asap tareum syiarna ibadah. Tapulin di kampung aya pesantren aya santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun dewe santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengekeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes asa digerean bujur tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki
eling eling umat nu areling aki-aki frustasi teu nu datang tung teu main nage sare di Paimaran udang-udang jam 11 atau main nage teu salat subuh dawuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kapara wargi ti balik kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak gajarai ari geus dicarai marek sarare degeug bae aki-aki napikun atuh batur geus sararudang ti tasare nya sarare deui tutur mah subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring matahari wang palurah eureun mah loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina presiden eureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anakna hayang ka pasantren jak naon sia ka pasantren di pasantren masih mal boga ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru sahadat sia sarua jengal lerek kana ilmu pasantren ilmu agama bener maaf sia Sebu Barok bisa kikian di pasantren baheula di pasantren don ngaliwat tunggul lagi dahar batur boga iman nyen yang menang rajaban geus di mana deui kumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kabayar kumu haram di ayeuna lamun ngarti panitia cicing mata ke santri dengekeun mending kene jadi kiai siap sabab kiai teu wauh jeung moneter sabab moneter sieunun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh 3 bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas teu kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring tiap balik ceramah ti panitia sok aya beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana ngai di dieu teu biasa mah nya biasakeun petani hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak setahun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak yes 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau biasana gitu itu biasa banyak biasa tuh kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal petingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merenang balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik merenang di leg-leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat
jiwir atau budak kadeh macan naon sia bieu sholawat Pak Haji nu bener sholawat tadi bener sina sia teungeuna berkat seetik dileg-leg ustad maksudna naon nya ustad mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh we santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriwe asyalatu khairun minan nannah batu minan naom minan nanah naon gara pengaruh talemong teh kitu santri berbagai macam qiraat muadzin sok gemparkeun di lemur adan santri menang ngalati pelajari adin wadan kieu Allahu akbar Allahu akbar Cimahi ngeunah keur ngaliwat adin nu kieu Allahu akbar Allahu akbar itu calengka ade nu kieu Allahu akbar Allahu akbar coba dieu wetan pamajikan molototan berarti sok adan subuh itu salakina itu kayaknya pengganti naya ya insyaallah amin sejarah di ustazah nengnya istiqomah mas santren amin saat cenah ngundang musibah loba pemimpin saraka memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampok miliaran triliunan benar teh aneka tambang di mana-mana pangsuburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabitaeuna yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas